Tadi sifat nu wajib di Allah eta aya 20. Mustahil ada matosna teu aya dalil aklina eta ayasna ayana ieu pirang-pirang makhluk ari cara natipkeun dari sifat wujud eta hari dari anu kenalan eta nyata dari nakli kul marrabbus samawati wal ardi qulillah wa qiyamatusa wa nabiyil Allah mustahil urus urusannya dari akhirnya nyata Allah kana lisan tajayam mungkin Allah ma'lun atasna lamun awalnya tentu kanu yang sedang semuanya kena ke kanu yang kendai atau kaki berlalu di sekolah ya mustahil di Gusti Allah patokan daun tawakkuf syai'in ala syai'in Allah tawakkufu alaihi atasna ada kunai je perkara kana perkara anu mana eta perkara ada contohna saperti lamun ayat 2 nu kahiji diayakeun nu kadua nu kadua diayakeun nu kahiji eta mustahil ari patokan tasasul eta tatabu asyai dalam ayat jadi pertukaran hampir-hampiran perkara dikata ayat untuk contohnya seperti lamun Allah ya loba nu kahiji diayakeun nu kadua diayakeun nu katilu jeung saterusna dikata ayat untuk maka mustahil dari lakrina eta awal wal akhir wal dhahir wal batin tilu wa qasna ayat untuk bagus ya Allah mustahil kana atas dosa kali akrina ana Allah kana kanian kana dosa Allah malu dosna kalau dosa tentu Allah tianya sedang ana mustahil lakrina eta wa ya baqawan rabbika jalali wa ikram obat mukhalaqatul lawadis atasna bidallah sakabean maya mustahil masalatul lawadis atasna sisawaan di mana dari aklina eta Allah kana kumatina lawadis kana bisa Allah maulud atasna lamun Allah sini sarwa anu anyar sabar sakade sifat anu tetap bisa selesai dia sini sarwaan eta tetap itu saja sedang aya Allah anyar eta mustahil sabar lamun Allah anyar anu butuh sedang anu kenage butuh kanu ayat daya itu bagi para wujud kesesuaian kita wujud kesesuaian eta mustahil Gusti Allah dalil naqlina ada laisa kamitslihi mati yang mau binasi atasna cuma Allah kebutuhan tempat yang kebutuhan ayat mustahil kebutuhan ayat dalil naqlina ada Allah bidaya ma'alin akan sifatan bakal sifatan muhalun kalau kebutuhan tempat atau alat sifat sebab yang kebutuhan tempat saja sifat sedang ada sifat kita mustahil kalau kita jari lamu hadisin akan hadisan bakal hadisan muhalun kalau kebutuhan meyakan maka Allah sedang ada awalnya kita mustahil dalil naqlina nyata Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum kena wadaniyah atasna Muhammad sayyidi Allah dengan sifatna kepada mulana ayatna sayyidi Allah dengan nyata Allah yang menamakan dengan juz'anu bi masalah dengan Allah yang buat dan itu adu lebih lebat ayatna sayyidi Allah dengan sifatna nyata Allah yang buat lebih lebat seperti kudrat Allah ini mustahil lebih lebat seperti sifat Allah mana sayyidi Allah dengan nyata Allah ta'ala mustahil adul atasna bibi'ayatna sifat Allah pada malamina dari rakina nyata anna Allah subhanahu tidak menjelaskan sayun minadin malupati atasna lama Allah bintirangan makamu lumakiran di perkara oke di jadikan pirang makhluk makhluk kaya aku walau wajibkan ya mustahil takut dari nakina nyata kul wallahu ahad tujuh kudus. Bismillah. Walubsu kalimat kemarican
Paraman jang jalma anu junub. Nyata jalma anu junub teh jalma anu boga hadas pertengahan. Sabab hadas ngitung paharaman ku sabab hadas kabagi 3. Hiji hadas letik, 2 hadas tengah-tengah, pertengahan, 3 hadas gede. Lamun hadas ngitung kewajiban ku sabab hadas eta mah kabagi 2. Hiji hadas letik nu ngawajibkeun kana adus, 2 hadas gede nu ngawajibkeun kana salah. Hiji hadas letik nu ngawajibkeun kana wudu, 2 hadas gede nu ngawajibkeun kana adus. Hadas pertengahan asupna ka mana didinya? Asupna kana hadas gede. Ya ngawajibkeun kana naon? Kana adusnya. Dari hadas pertengahan gitu. Takali paraman kanu junub nu boga adusaneun nah kuladang bijil cai mani eta bijilna marikeun sare atawa keur hudang haja atawa teu dihaja kitu nya atawa tas jima atawa tas nandi ngalahirkeun bari teu dibarengan bari teu ditulikeun kunaon ku beuti nipas eta ngawajibkeun kana adus. Hadas pertengahan paharamana aya seberapa? Aya 6. Maksudna paraman kanu boga hadas pertengahan aya 6. Ini tas ngahirkeun ya. Tas ngalahirkeun haik teu dituturkeun ku nipas. Maka eta paramanana aya 6. Hiji haram salat, 2 haram tawaf, 3 haram nyoba Quran, 4 haram maca Quran, 5 haram cicing di masjid, 6 haram maca Quran. Kumaha cenah ge aya di jima ku salakina? Istimta'u di alat suka ku salakina menang. Ayo karunya mah. Tas ngalahirkeun. Bari teu ditulikeun kunaon? Ku nipas. Beren logor. Ditulikeun ku nipas. Eta kalipek gitu tanya. Sanajan can adus, sanajan can adus heula jang tamkin ka salaki mah meunang. Jang ngawangkeun ka salaki mah meunang. Sanajan can adus. Lamun rek salat wayana kudu adus, rek maca Quran, rek mandi nyaga Quran. Kamari ta aya 4, karek 4 hiji haram salat, 2 haram tawaf, 3 nyaga Quran, 4 haram mawa Quran. Ayeuna kalimaeun jang nu junub ya. Wal lubsu sareng haram cicing. Lubsun teh bidomil lam wa fatihah bida menang didomakeun lamna lubsu bisa dipatahkeun labsu. Masdarul labisa masdarna tina fi'il madi lapad labisa min babis sami'a bab sami'a. Akud jeung sami'a labisa muslimun baligun goiru ay lubsu muslimin goiru nabiyyin ay lubsu muslimin baligin goiru nabiyyin goiri nabiyyin. Macana ay lubsu muslimin baligin goiri nabiyyin. Ya. Nu diharamkeun teh nyaeta cicingna jama muslim anu baleg salianti nabi. Junub ya. Jangan junub muslim balig haik salianti nabi. Anapun kitu tanya kanggo nabi sanaos anjeunna gaduh hadas junub hadas pertengahan masih diperbolehkeun calik di mana? Di masjid. Calik di masjid. Di masjid. Naon masjid teh wa huwa mauqifalis shalah. Ngaran masjid gede ya.
mau kifa lis sholati perkara nu diwakofkeun pikeun salat teu kudu geus aya bangunan kadenya teu kudu geus aya bangunan misalkeun juragan Abdul Latif boga tanah loba pisan nah itu waktu mangawakofkeun tanah sawahna ieu tanah sawah nu urang ieu nu legana sekian 1 hektar kukuring nek diwakofkeun ajang masjid tah ketika geus diikrarkeun saperti kitu maka eta taneuh nu salaga sabaraha hektar teh nya geus disebutkeun wakaf jang masjid maka eta taneuh geus jadi milik Gusti Allah nya la yuhabu wala yurasu wala yubang teu meunang dijual teu meunang diwariskeun teu meunang itu dihibahkeun dibikeun ka nu jadi geus milik Gusti Allah geus jadi masjidnya geus jadi masjid sanajan bentukna masih kene sawah ketiga eta barang sangatnya sawahnya sawah nu geus diikrarkeun diwakofkeun ajang masjid maka atuh haram kacicingan ku jelema anu junub kacicingan ku jelema anu junub sanajan can aya bangunan kade tempat kade ketika urang junub nyumpang di saha di masjid anu anyar di cicingan ku urang di perjalanan misalkeun kade hati-hati sanajan bisa bisi naonna sanajan di luareun masjidna sebab bisi eta tempat geus diwakofkeun ajang naon ajang masjid bukan model semisal eta tah nu diurang ayeuna amal tah anu diurang nya ditongot kan di gireun masjid aya tempat kebon kita semua kayaknya tempat pepelakan pengbon adanya sama teu diwakofkeun jang naon teu diwakofkeun jang masjid maka silakan sanajan mangyana boga adusana cimuku di dinya gitu tadi ngan lamun misalkeun kitu tanya kuno awal kuno bogana teh ieu tanah teh wakaf jeung naon ajang masjid eta mah wayahna teu sembarangan ulah kitu tanya buncag incik jelema anu naon boga dosana angot anu palang teman teh tapi teu mau ki palistolah sanajan can aya bentukan perkara nu diwakafkeun jang salat sanajan can aya bangunan masjidna eta disebut masjid maka haram dicicingan haram dicicingan jadi kade ta istidah anu rek minguannya anu rek minguan kade cicingna ulah dina teras masjid nah nu boga palangan ketika cicingna teras masjid teh disebut masjid sanajan terasnya wayana cicing di madrasah walau kana lubsu bi qadri tumakninah sanajan cicingna teh ngan saukuranun tumakninah eta saukuran maca subhanallah tetap diharamkeun eta teh tadi teh mangyana boga adusaneun hudang-hudang kitu nyampak kolor teh aya nu leueuran ya cicing ulah di mana dina teras masjid kelepus urut jaga tadi seutik Abdul Latif yang teh geladus ya dorakan cicing di mana di masjid kita haram temenangnya sanajan sakit la uburuhu henteu haram kur ngalewat ka jero masjid mah nya jang nu junub yo
Aja nganu junub teu diaramkeun lewat ka jero masjid. Naon ubur teh nyaeta ad-dukhul min babin wal khuruju min akhara. Masuk tina hiji lawang kaluar ti lawang anu sejen eta ngaranna ubur. Ubur. Ngalewat. Jadi contoh cenah di urang masjidna lawangna aya sabaraha? Aya 2. Aya 2. Masuk ti lawang belah wetan, keluar ti lawang belah kidul. Eta teu naon-naon eta mah. Gambaran misalkan tinggalin naon gitu sarung tadi teh mangyana sarena mah di mana di madrasah begitu udang anak kolor yang nuleuran naon diingat-ingat nya tadi teh urang teh ngimpi kawin jeung Agnes misalkan aduh sarung kurang di mana di jero masjid ya kumaha teh naon kur ngalewat tungkumanya asup ngan syaratna ngaranna kumaha ngalewat teh syaratna asup ti hiji lawang kaluar ti lawang anu sejen gila pima kumaha lamun lawang ukur hiji lawangna. Jadi si masjidna teh hiji lawang. Bila pima ida lam yakun lau illa babun wahidun payam taniu dukhul. Anapun lamun lawangna ku hiji mah payam taniu maka narima cegah naon dukhul asup teu meunang asup. Kecuali aya ngadilang janela kecuali eta mun kitu. Ka aya janela nu sok muka da kumbelah hareup. Asup hiji lawang kalau di janela teh lewatkeun. Penyeudul kumalamun bulak balik jero masjid taraddud amat taraddudu fa inna waramun kamuksi anapun lamun bulak balik di jero masjid mah eta au bedana sapertikeun muksun bae lubsun bae kaasup kana cicing keneh nya kaasup kana cicing anu diharamkeun ayo bulak balik emang asup di mana asup di lawang hiji keluar di lawang kaduanya terus itu kuwiran misalkan udag-udagan udag-udagan naon eta Mang Abdul Latif jeung Mang Yananya misalkan ala cocok paingan tadi eta tarudud mah kaasup haram keneh sabab akur jeung muksun kaasup kana cicing keneh qala ta'ala Adau Gusti Allah Ta'ala la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. La taqrabu la deket-deket ulang deketan marane kabeh dengan sok bejan pertengahan. La taqrabu sok tempo Mang Eta Mang Udin. La taqrabu ulang deketan marane kabeh salat kana salat wa antum sukara bali kaayaan ari anjeun kabeh sukara eta nu wuru kade lamun anjeun keur wuru ulah ngadeketan salat maksudna ulah salat hatta ta'lamu ma taquluna sehingga marane kabeh nyaho kana perkara nu diomongkeun ku maneh kabeh ai bali nu wuru mah teu apa nu diomongkeun ku sorangannya jaman nu wuru teh nyaho anu diomongkeun ku wuru teh ate inget. Jadi maksudnya sing nepi ka cager lamun geus cager kakara silakan salat wala junuban jeung ulah adeukeutan salat maraneh kabeh bari kaayaan junub illa abiri sabilin kecuali bari anu ngaralewat jalan hatta tagtasilu sehingga yen maraneh kabeh adus kecuali ngangkur lewat wungkul anu junub diperbolehkan silakan masuk masjid an ukur menang teh lewat wungkul teu meunang ari cicing mah hatta tagtasilu nepi ka yen adus maraneh kabeh. Iya mun geus adus silakan asup di masjid cicing di masjid makmurkeun masjid ramekeun masjid aya ngaramekeunana lain kurukung ngees unggul ngees mah lain ngaramekeun
eta mah nya teu rame. Teu mah kalau ngaganingan nu eksare batur eksarare. Jam 12 jam sabaraha masih kene. Babara katakan kene nya eta keur naon. Hasilna kumaha subuhna eta harares. Wis coba diperbaiki nya. Sebab eta geus anugerah terindah ketika daek aya seorang pemuda nyantel hatena di masjid. Jadi naon tah? Jadi cinta ka masjid. Ngan eta perlu diperbaiki. Ami subuhna babagi udang. Jeung deui da karunya batur bisi aya pangantennya. Jika ganggu naik. Jeung deui da beberapa katakan lagi bedanya, beberapa katakan ke kuping, beberapa katakan. Terus jadi omekun perbaiki sinarus. Syukur begitu jam 3 teh udang. Percai dari gogorowokan asa bisa saya. Udang. Sahur. Terus illa bilisan tegasih. Aila taqrabu wa salatikum wa lakum sukar. Maksudna la taqrabu salate ulang ngadeukeutan salate, ulang ngadeukeutan tempat salat ketika anjeun keur wulu. Jadi lamun keur wulu ulah asup ka masjid. Wala fi halikum junuban jeung ulah asup ka masjid ketika kaayaan junub. Naam ya juzul labsu fi daruratin. Nya haram cicing di masjid teh cenah ye, moyana. Ngan menang cicing di masjid karena madaratna contohna seperti kumaka annama seperti yen sare mangyana fi di jero masjid patalama tuluy ngimpi jima eta mangyana sare ngimpi tuluy sakaluarna naon kaluar cai maningna wa ta'addalu jeung narima udur naon uluju kaluarna mangyana ti masjid naon sieun naon udurna li khaufin karana sieun naon min asasin tina patroli atau ti hakim misalkeun ieu mah yeukeun genting lamun kaluar ti masjid teh bakal aya galbe begalnya atawa bakal aya naon ngaranna teh pokona bakal aya begal atau naon atau bangsana naon contohna aya sato galak sadena ogenan kumaha masjid ogenan dikunci teh lamun keluar geus disabet kunaon mau katanya ieu kumaha ieu urang ieu makani boga dusaneun haram cicing di masjid makani teu naon-naon eta nya teu naon-naon lamun udur kaluarna ti masjid kumaha mun sieun-sieunna sieun bobongan sieun naon mah sieun poek aing mah eta teh kacik sieun poek pina sieun borangan nya sieun borangan koyo ngaudangkeun batur tip udang ge aing boga dusaneun udang lakin yazamu tayammum in wujida ghairatu bil masjid. Tapi wajib tayammumnya kaayaan tadi boga adusan keluar cai mani kersane di jero masjid heg sieun kaluarna lamun kaluar teh disantok maung atau naon. Lamun aya taneuh khusus misalkan di masjid nyimpen taneuh jang tayammum maka wajib tayammum wajib tayammum ngagantian adus wajibnya
Malamun taneuhna kecuali kur taneuh masjid wungkul. Taneuh masjid wungkul. Masjidna lega misalkan ya. Masjidna lega di pagernya, tadi halaman anak aya naon? Aya taneuh eta taneuhna geus diwakofkeun jang masjid. Ieu aing buka aduh saneun wesena jauh kudu kaluar ti naon ti pager. Kumada seperti kitu aya ge taneuh masjid teu meunang eta mah haram. Haram dipake tayamum ku taneuh masjid. Haram. Kangkana masjid robian tayamum bihi. Haram. Ayam. Teu naon cicing bae dinya isieun mana. Uyang. Walau jama ya apa saja baca tengah nih. Walau jama jeung lamun jamaah lamun ngajima eta si jama zaujatahu ka pamajikanana si jama fi di jero masjid ulah wa huma bari ari itu si jalma jeung pamajikanna teh marroni eta nu ngalewat duana alam ya harum teu haram di mah ieu bari lewat asup ke masjid salaki jeung pamajikan teh lewat tungkul tadi teh lewat teh kumaha asuti kilawang keluar kilawang anu bagian begitu lewat usaha saja naneng jadi gimana bagi naon atau pira kumurnya karena jero bangunan pira lewat lain naon tadi tanya lain ke jero masjid nama lain ke jero bangunan masjid na di ke tempat anu diwakofkeun jeung naon aya yang masjidna aya lapangan aya halaman heg lega aya tempat gitu parkir heg tapi tadi geus diwakofkeun jeung naon misal yang masjid aya suami istri kitu nya lewat asup ka jero bari ngajima lewat tungkul nya duka kumaha carana duka kumaha teh apal atawa na motor atau kumaha kitu tanya duka kumaha apa ina motor duka siga kumaha carana kena mobil teu haram lamun cicing amalau maka tapi li udrin bainau yam tanium mujamah lamun cicing di jero masjid kaikaranna udur eta mah haram ngajamana haji mana teu kaji wa mina masjidi tos ngadian sareng eta tetep dikasup masjid sutuhu ari lotengna masjid loteng luhur sarua eta ge cicing di luhur bahkan nepi ka mana nepi ka langitnya nepi ka langit gaci nepi ka mana ta nepi ka langit cicing di awang-awang misalkan bisa ngapung atau numpak helikopter nya boga adusana numpak helikopter cicing lureun kubahna lureun masjid tetep naon tetep haram di mana mimitinya eta mimiti tempat anu geus dijieulkeun masjid contoh boga bangunan misalkan 20 tingkat 20 tingkat kalima misalkan kuno eta boga bangunan eta teh diwakofkeun bahwa ieu teh jang masjid lantai kelima khusus buat masjid disebutna lain mushola khusus masjid maka eta geus jadi milik Allah teu bisa dinaonkeun teu bisa dijual teu bisa diwakofkeun teu bisa dihibahkeun teu bisa tanya tadi teh layu bawa layu habu walau diwariskeun nepi ka mana lain kelima wungkul lain saluhurun nanti 5 terus kalau nanti genep 7 8 8 10 ka 20 maka eta bisa di masjid kah jadi masjid kabeh tasahana pun nama eta mah henteu teu naon loteng nawaru batuhu sareng tepasna masjid tepas teh naon terasna
Warausanuhu sareng emperna masjid eta gigireun kebon aya emper kanya emper kade tangiuhan di dinya balik kayaan boga adusan wajib dari serang jidar nah jidar jadi gitu bilik nama masjid wasurul babin sareng pirang-pirang supatin yang tata ardi liang-liang sandapun sarodabi liang-liang sandapun taneuhna bumi taneuhna masjid misalkeun andapun taneuh masjid sarua eta haram bunyinya tuh wa kharaja bil masjid keluar ku masjid naon musallal id tempat salat para lebaran eta mah teu kaasup telak lain masjid misalkeun gigireun masjid teh aya palataran khusus jang lebaran teu dimimitina kita meulina eta taneuh teh emang lain jang naon lain jang masjid aya mah jang pelebaran ketika jamaah meluap katanya contoh dina model lebaran wa madarisi jeung pirang-pirang madrasah tempat-tempat ngadres tadi madrasah teh madrasatun tempat ngaderes madrasatun tempat ngaderes madrasatun tempat ngaderes eta mah lain masjid lain naon lain masjid sanajan boga adusaneun atawa istri sanajan keur palangan silakan cicing di mana di madrasah wahia tu wae madrasah teh naon tah wahia al mawadi tempat-tempat allati yadrisu fiha syekh matulabah anu ngadares dina eta tempat teh asyekh guru matulabati serta pirang-pirang santrina serta pirang-pirang muridna eta ngaran ada tempat ngadares maksudna madrasatun tempat ngadares apa kan bacaan kayaknya madrasatun geus baca madrasatun tempat ngadares madrasatun tempat ngadares madrasatun tempat ngadares matulabah eta teu naon-naon teu haram dicicingan kuno junub waribat jeung pondok naon pondok teh pesantren tempat kobongnya kobong eta wa baitul ladzi yubna lil fuqara gini nya di batin imah anu dibangunkeun pikeun pirang-pirang fakir awalid tulabati jeung pikeun pirang-pirang santri pondok naon ngaranna kobong eta lain masjid huwa ma'badus sufiyah atawa ribatenya eta tempat ibadahna ahli sufi jadi tempat naon ngaranna tempat khalwah tempat nyepen tempat menyendiri bisa kenyeun hiji leuweung bakan dina tangka kalau ditanya yang tempat ajang khalwah aya kan rupa-rupanya aya anu ukur nah geuning ukuran sorangan mahi sorangan lungkur di kurungan di tutupan cicing sambil lalu di jero kunaon gaweana kureta wungkul dikirungkul teh huwa as-sugur atawa pirang-pirang markas tentara amwati ulati yukhafu minha hujumul aduwi tempat-tempat anu dibikasieun tina eta tempat anu hujum aduwi tempat datangna musuh markas penjagaan pos penjagaan para tentara para naon gitu para polisi lain masjid eta kumaha budak wa amas sabiyu jeung anapun ari budak paya juzu liwali tamkinu ma minamuksi kalkiro minamuksi budak munang jang walina ngongangkeun eta budak cicing di mana di jero masjid sanajan kaayaan paya hilu maksudnya junub kaayaan junub budak tapi junub budak tapi naon imkan gitu biji cimani budak leutik
duka masalah biji mana meureun tas ngajima duka ngajima hayam bernya ngajima sabun budak leutik ngajima naon sabun ngajima hayam ngajima badogong tindakan wajib berarti junub budak leutik teh jodoh menang kasih walina kanu awal teh ka bapana ta ka mana ta ka melangna sananya ngongangkeun budak asup cicing di mana di masjid. Beda seperti ke maca Quran maca naon maca Quran silakan diperbolehkeun jang sama jang budak. Wa amman nabiyyu dengan apa ari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya hilu muktu bil masjid junuban halal calikna Kanjeng Nabi di tempat masjid kayaan junub tangan kada ya mayu wa huwa min isihi sallallahu alaihi wasallam ya mah khususan ka naon kitu teh khususan teh ka naon ya khususnya ya khusus diperbolehkan kanggo Kanjeng Nabi wungkul naon sebab li anna tiyajahu lil masjid aktsaru linasris sunnah butuhna Kanjeng Nabi calik di masjid eta leuwih loba tujuan jangan linasris sunnati pikeun nyebarkeun sunnatul pikeun nyebarkeun Islam ini diperbolehkeun kang khususna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya jujur lau dalik lakinnahu lam yaqo minhu tatapina tetiba eta calik di masjid kayan junub minhu ti Kanjeng Nabi henteu mantah itu pernah Kanjeng Rasul calik di lebat masjid kayaan junub wali anna datahu adamu min datil masjid alasan anu kadua ya pangna Kanjeng Nabi diperbolehkan calik di masjid kayaan junub sabab datna Kanjeng Nabi eta teh leuwih agung daripada dat masjid datun Nabi a'zamu min datil masjidinya datna Kanjeng Nabi salira Kanjeng Nabi leuwih agung leuwih mulia daripada datiah masjid Allah kanya saurana laula lama khalaqtul aflak lamun ma anjeun Muhammad diciptakeun ku kami lamun ma anjeun Muhammad diciptakeun ku kami maka kami moal nyiptakeun aflak makhluk nu sejen moal diciptakeun kabeh abdul makhluqat Kanjeng Rasul teh pangunggu-unggulna sakabeh makhluk ini diperbolehkan. Kuma kafir wa amma kafiru dengan apa nari kafir pala yumnau minal muksi fil masjidi junuban jama kafir jadi larang cicing di masjid kaayaan junub no sebab biana wala takidur matu saw jama kafir mah teh nekatkeun haram wa in haruma alaihi sanajan haram ka eta si kafir sanajan haram cicing di masjid kasa kasih kafir no sebab li'annahu mukhatabun bi furu'is syariati di supri salua ku pirang-pirang dahan syariat kahitoban ketika kafir ayat kafir cicing di mana kayan junub asup ke masjid kene teu dilarang sanajan kita tanya jang manehanana haram jang manehanana haram sebab akur dihitab kufurun syariah dan sangat wala jujul lahu dulu masjid walau junubin labin muslimin tapi wala jujul untuk menang lahu kasih kafir non dulu masjid di masukna ke masjid walau junubin sanajan tekayan junubil labin muslimin kecuali kawan idin jamaah anu muslim tu boro-boro kayaan junub keur teu junub ogenan asup nagen haram ulah di naon ulah sina asup gitu tanya ulah sina asup kecuali aya idin di muslim hek balik hek tujuanna mal hajati karena aya pangabutuh naon tujuan pangabutuhna misalkeun dina raragakeun memperdalami naon Islam hela kabita tina yeuh
agama Islam cepatnya orang pepatahan tapi yang di jero masjid ya sok atuh silakan. Sampai kita silakan. Amina julusul qadiya mufti fihi au imaratinya kitu deui kaasup kana aya pangabutuh julusul qadi tiupna panghulu aya mufti atawa tukang fatwa pi di masjid au imarati atawa tukang ngomeana masjid eta si kafir teh kaasup kana panghulu misalkan kanu sok monis hukum atau si eta si kafir teh kaasup kana mufti tempat mere fatwa tapi juga bagian naon misalnya fatwa juga bagian naon au imarati tukang ngomean naon tukang ngomean masjid si kafirna tukang ngomekeun kipasna kah atau ngomekeun listrikna kah atau ngomekeun spekerna kah katanya eta mah kaasup kana hajat kaasup karena ayana naon aya pangabutuh jadi teu naon-naon kafir gitu asup ke mana ke masjid kagenep paharaman jang nuju teh qiraatul Qur'an wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin kana wa qiyarana wa qurbatina tawasana bi'malum tawasana wa nawasina ilahi mubir wa akrimna binairi maqam